أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Min aina anta takulu wa tashrabu? Di mana anjeun dahar jeung nginum? Sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon. Dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami, min haitsu yarzuquhullahul ba'udah, di arah anu Allah ngarizkian kareungit. Afataro, apakah anjeun leuleuh ka reungit? Reungit boga perusahaan? Henteu. Reungit boga sok dagang? Henteu. Reungit nyana osok kitu ngaranna kuli? Henteu. Tapi ya tadi rizkian bae ku Allah. Tah, sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian. Teu kudu dagang, teu kudu tani, teu kudu nanaon, bakal dirizkian bae. Eta lah tawakal kula ka Gusti Allah. Masya Allah. Menang 2 poe salat. Ngamakmum. Allahu Akbar, ngamakmum. Biasa wali ge ngamakmum. Oh masalah. Kan sah ngamakmum. Orang wali kan lain wali sah. Sallu khalfa fajirin wa birrin. Salat bareng kabeh. Tak tukangin jelema nu fajir, jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah. Lamun kuat. Ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh. Cara nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya, Masya Allah mama, ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasaban. Ari mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah cik Imam Abu Yazid dang geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo. Ke beres kono kakak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat. Beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Teu sah. Beres ditanya deui salat. Entos mama entos. Kan mama ngateu sahkeun. Ai sia ka aing nanya di mana dahar di mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Pan urang mah ku ari teu sah kabehan salat kitu. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah mah. Jarang kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam. Tah Imam Abi Yazid Al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas bah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Nu salat itu bah. Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allah Akbar. Allah Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan orang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek.
Salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing. Sang mangsing guys, aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere teh rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat, anu salat hakikat mah disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna yunfiquna mimma razaqnakum, nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah. Lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan, lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan. Hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Iyalah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana teh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Cek ka mana? Cek kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deureuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leueuh. Geus teh mah. Wah. Jauh tabaka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin, lamun jelema masih keneh ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin, lain ulah aya pikiran jang isuk lain. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum, selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakakeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun, urang tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus
jalan-jalan kurang bagus ayo geus kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tak udah henteu ngomong namanya lu bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak daun si duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa ka pageto contoh nusa umur jeung sia tuh waring saya di leuweung sia di moal ketal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah kere bae ayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala puae salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon ge kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doa katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal anu diharap kecuali Allah anu diandal kecuali Allah harapan jeung andel teh ka Allah bae bisa tuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit moal mawa bekal hiji Allah itu mana kuarin aya mah ngaji ge dia mau bekal urang tawakal tu Allah aya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atunya nama ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem arinya nama lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ke Surabaya haji udah balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atuh kan nya nama bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nya nama peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang ya tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna hilang heseng kituan mah babari urang ya temen kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah ya tawakal lah heula ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu aing saya ngomongna ye atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal mah Ki Ahmad ka Surabaya kumpul jeung Bung Karno jeung siapa balik ka dieu duaanna dek balik kan naik kereta diksa orang teh dek naik naon mobil apa kereta mana ya jang balik kartu dekena ini coba kieu kunaon gampang nyokot ditanggal kadong-dong teh bacaan fut jadilah duit jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit wah lamun haji pendi kos kitu mal dagang karung atuh geus daunan di rorodan punyana aduh Masya Allah numantak tadi berek ya eta maksudna bagi salah maksud tuh tawakal ke Allah urang makan tawakal teh kana sangu bisa sebeuh urang mah
lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal dari wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar kuari mah dirobah ku urang ulah dahar coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal dari wali mah penting urang teh ieu teh mun teh hees baru bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapeting teh atuh be aku ngees bae eta mah budak nek kira maca sholawat teh ngees deui nah dibuat ulah sare geus sayangnya bagi saya tik bae kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu nu biasa sare ulah nu biasa sare henteu nah eta teh sebab kan dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal hampura tuh Gusti orang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh jana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah aing maha kawasa tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia kan di sia kege Allah ikhtiar sia nah urang komunikasi sakan jeung Allah mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar terus ja beneran orang sia dibere ke Allah dileungitkeun kurang adat sare aing mere kakuatan ka sia sebab eta mah adat tapi sia heula kudu usaha ayo usaha urang sapoe 2 poe 3 poe bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teh cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun guruan lantaran kos kitu teh teh bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali teu beres sama kos kitu nah kuari geus bisa geus berbeda kan kuari berbeda mana dek dahar nya nama kuat bae dek nginum kuat bae nginum keur henteu masalah dahar keur henteu masalah sare keur henteu masalah jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu geus lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna teh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah ya nu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus aya jin tuh kadeuleu tuh lelompatan tuh lelempangan kadeuleu beda jin mah jenggotan jin bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus bisa jeung arwah-arwah ieu keur carita
Nah iyalah tawakal. Masya Allah, lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Nusok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa saya tangkal kayu anu osok disembah bae, kemudian kujana dibawakeun kampak, goblok sia nyarembah ka dieu setan buara goblok tol sia mama ka Allah ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tol goblok punya nandek diraga aja aduh setan datang ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus amankeun bae urusan dakwah bae asa ulah dituar bae dayang dituar bae ieu ulah galungan mah ribut jeung setan pan geleukeun setan mah asa jeung hiji pene orang kecekel dua bari ta banget tapi kan lamun jeung setan gua nyekel setan tapi ya galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek punya. Sana bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, Ambon, jeung setan Ambon. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke diberi bonus dihadapan anggel ke cokot duit sampai 5 dirham segitu bayang bener sih ya bener kurang mau mual jalir tiang je mual kalau kata ulah dipayan guys aman atau awas aja namun duit 5 dirham cekek ke kuai di dulu bener isu gak ayah aja bener ya setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun raga aja deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah mah bae ulah dituar teu beda bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tadina jotosanana mantap deh cek bari geus bisa ngajotos kiai anu kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ampun geus aman we geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sakai kurang motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kedua nu mantak eleh 5 dirham etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang dek ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang balu nur di luar ikhlas di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakal tu alau bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakkal tu Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihukukiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu ajeun Allah mah nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dakrak heuy ayo ka masjid ayo
Padahal hayang kalem eta. Hayang kalem. Tapi kan jelas pas salat. Salat kos kitu mah salat ambrang. Ambrang teh lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat-munkarat, tina fahsya-fahsya. Nah iya salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelmana. Ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, Masya Allah. Etalah sholat syariat. Encan asup kana ayat ieu. Sebab ieu mata dige innamal mu'minuna kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuring geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke kadituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samakna. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus saturang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Itidal urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa kurang dihadirkan kurang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah. Mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabir, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Allahu Akbar kabir alhamdulillah kasih. Tak terus. Begitu orang ruku Allahu Akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidak Allah sami Allahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai guys. Lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajal. Mantak ayat lain lalagaan.
Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cakna iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam. Nah iya lamun kurang teu dibahas kan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tak salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh irodat urang teh geus eueuh irodat jadi berarti eueuh irodat mah kos langlayangan kan teu boga irodat dikenyedkeun teh kudu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat irodat Allah ai kudrat irodat Allah teh kapan beureun sifat Allah ai sifat Allah teh beureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal nih tah ieu geus ngabahasakeun kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat baginya nama geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting tah panon poe dari ka panon poe di luhur beurang dari ka panon poe di handap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu kurang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok gara diuk urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran teh ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan nya salat nya nama salat teh terus-terusan eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna kuari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahun nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya geuna nikmat
Gesekan ke Allah. Antak sok dicontohkan. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketikanya na salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nya sesergian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bedakeun eta seserian bae nya seserian ngeganggu kamu kan gitu-gitu lantaran dicarekan baik. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Nyana ngomong, saya bagaimana nggak ketawanya? Emang, atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guru teh lapar, hayang dahar. Nah, kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad ya Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan tajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab hem manhead bageti eta kadeul kan Masya Allah, etalah sholat di rumah ahli ma'rifat batak ya nama atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nusrok ke masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang dua poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge nggak makmum oh masalah kan sah nggak makmum orang wali kan lain wali sah solu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangin jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana nggak makmum biasa Allah beres nggak makmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasaban ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dangi geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo ke beres kono kakak aing ngobrol jeung sia tersah sholat aing Allahu Akbar nyana sholat beres eta imam kan kaget tersah ya aing sakieu hebatna sakieu teh tersah beres ditanya deui sholat entos momentos kan mama ngatesahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh nyaho ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh nyaho ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar oh tamang jarang kudu diramper ka mah bos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing.
kodok siap kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya anak aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu Masya Allah kudu dicas bareng gimana Allah Akbar Allah Akbar lainnya anu sholat perasaan anak dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanya nama jam sabaraha bae penting sholat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaan anak lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan orang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mun sang mangsing. Sang mangsing gas aing mah moal 8 pa isuk mah. Mah kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh 2 lah. Jadi itu gak dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang ge bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikat mah disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieulah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana teh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju urang nginjem ka kakak teh sia urang ka mana cak kakak teh ibu gua di ka Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka Tenggor mesin naon tah ongkos bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta dereuskeun eta mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae aduh geus teh mah wah jauh teh bakal mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam
lamun aya harta ngarenggen di imah urang teu dibagikeun eta teh halang tina kapanggihjeun Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggihjeun Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh. Ya Allah ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih kene ieu nundeun ieu jang isuk lamun masih kene boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk lain. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majlis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teu kudu ngadagoan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun mushola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tak udah henteu ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kaya jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teu jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kumaha ge ican ngeunah kene bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon ge kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana ndek ka mana sapira sia itu cenah ya jahe tuh sia makan tak penyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus parang teh goblok tah pakir urang ya Allah RW sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isuk pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli dia uli kurang tekadahar ku keluarga tekadahar dibikeun teu datang ka tah eta jelema pelit eta kuat kitu weh kuai gong sepacoy kuai Cina aya kuai Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh manehna mah bisa pake nimpa anjing dana batu. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih.
Keretan dadar gas ya ngejalan gas bikin ke batur bikin pong bae urang pikiran gimana datang ke bulukan Masya Allah eta hese tah kos kitu tah hese biasa ya Allah di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya ngana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayan kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedangkan kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu non gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangijiman barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus bisa teh macakna jeung nu kos kana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar dua ieu dipake nu ieu diseuseut ieu dipake nu ieu diseuseut ngan sakadar sakit imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeuna nongko mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh sel ya Allah di Tangerang aya di Tangerang nu sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih Kangjeng Nabi Khadir sisa eta ulah hayang nyaho ulah aya geus tah eta aya kacat dudu kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan nah iyalah jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang teu bisa dinyatakeun guluang galeong mendak siap Kipudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho teh Kipudal bin Iyad henteu kula mah nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah mukmin anu hak mah bari kieu nyana ye mukmin anu hak tah lamun kopeana digilirkeun gitu tah nya tah masjid ngagiler masih doyan dikitukeun deui ku nyana kaget nana nya kaget cih tah eta mukmin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta nu tas nanya ka Kipudal bin Iyad bahwa Kipudal bin Iyad kos kitu
bisa orang nanya deh geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah aya mumin anu hak tahu lah yang nyawa mumin hak mah disebut apa ahli Allah itu gua mah penasaran mumin anu hak kus mas mumin anu hak mah lamun kopeana digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan gotek stopіпeta mumin hak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah, dideketkeun set lengkah. Masyaallah kan. Deuk hayang duit, daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Geus bunga naon. Satu loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang berapa wali Allah mak ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka segitu naon raribut atuh jak kabeh ke nang Allah ye kariman nah naon penting mah ibadah tuh ke Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh airu maka kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae urang kuari sholat di majelis bisa, sholat di masjid bisa, sholat di musola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ke Jakarta. Kebeneran urang dek sholat di Mancek, gong Sipacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau sholat. Oh, nggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum sholat di kelenteng gak masalah. Jangan sholat mah iya. Sholat Allah Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong Sipacoy nah hudang. Nah. Jadi makin luhurnya makin bebas, makin teu bermasalah. Dikau tuh gak masalah, naik urang baik, ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang baik kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos gitulah. Jelemangan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar, mantap ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Kayak golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hakabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim munggu pangeran di sorga nage atuh lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiin nomor katilu iyalah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ieu mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese jaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelemana seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna sholata salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura bisa satu tamah manehana lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran orang rizkung karim dahar nginum sagala aya urang mah kan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang bu di sorga mah dahar
Segala rupa bidadari ge 73 weh ngejepret deh weh sakumaha karet burung. Padahal hayalan eta. Hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya. Ieu mah lain rizkun karim teh kenikmatan ruhani. Anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus asa babandinganana. Nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan, sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal dae. Nu batak nya wani di imah sorangan we. Malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh. Nikmat sorangan. Eta teh kan aya kepuasan ruhani, nikmat. Nu batur teh nyahoeun. Na ieu rizkun karim. Di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa. Di akhiratna dibere darajat rizkun karim 100 tikaleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embung sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Isrona Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sahih cek ieu dhaif cek eta poek ngaran. Leumpang dina syariat digambarkeun Asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat. Begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar. Naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha. Ieu teh merah turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulan aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu. Nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta secara global seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mah bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu motor mobil eta onam deureus masih kana elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teh beres atuh salat. Ya Allah ya Rabbi
ialah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat. Nah ialah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bakal diberi darajat, bakal diberi maghfirah, bakal diberi rizqun karim, rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka